Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh ayeuna mah sabar we heula. Ieu pasualan pasti sagancang-gancang na direngsekeun. Saanu salah jeung saanu henteu. Engke bisa kanyahoan tina hasil pamariksaan anu taliti. Ulah sieun ulah salempang. Polisi moal nuduh anu teu aya bukti kasalahanana. Jeung deui henteu sagawayah. Daya aturanana. Ya, mangga di kitu mah aduh. Mang Ujer teu bisa magar kumaha. Nya harita Mang Dasma jeung si Bujil sina asup deui ka kamar tahanan. Bihijikeun jeung Sahmidi katut batur-baturna. Sedangkan Mang Ujer cicing keneh di kantor can waka init. Kitu deui anak buahna sakitu geus lila teh kabeh ngagimung di pakarangan kantor. Kocapkeun Mang Ujer, kumaha atuh ieu teh? Ayeuna mah mangga mulih we heula. Da hoyong kandenan gitu. Iraha pun lanceuk bebasna gitu Bapak. Kade ulah salah arti ya. Ieu lain diulinkeun tapi ngantos heula pamariosan heula. Keun kae upamitos aya putusan ti dia bakal ngirim petugas khusus ngawartosan ka Bapak Saparakanca. Ayeuna mah anggota canak mulih. Mang Ujer narik napas jeroret ka anak buahna anu geus lila nungguan di luar. Jigana teh kabeh oge geus teu sabar hayang geurang ngadenge bejana naha kumaha putusanana. Jeung Mang Ujer nangtung, atuh permios wae kasadayana aduh Bapak. Mangga. Cek polisi nu aya di dinya. Geus kitu Mang Ujer kaluar di kantor dipelong ku anak buahna anu geus lila nungguan. Baranggok tepung raung nalanyakeun hasilna. Sabab Mang Ujer balik sorangan. Kumaha? Nah Mang Dasma jeung Bujil teu dibawa balik sekalian. Mang, kumaha teh? Nah anger wae ditahan atuh. Cek Ijon milu nanyakeun. Malah nu sejen ge mani reang patarik-tarik. Atuh Mang Ujer teh kaweureun tapi kabingung rek ngajawabna. Mang Ujer bijil heula dituturkeun ku sarerea malah aya anu megatan. Hese rek ngalengkah. Nya akhirna rek Mang Ujer eureun tuluy ngacungkeun dua leungeunna mere isyarat ka anak buahna supaya jempe heula. Jep kabeh jempe. Dulur-dulur ulah geta sarupateun. Pasoalan ieu teh bisa digampang sabab kudu puguh aturanana. Soal Mang Dasma jeung si Bujil teh kudu hariwang. Mun geus beres pamariksaan insyaallah bebas. Iraha tah kira-kira nya iraha? Rame nu nanyakeun. Kabeh goyang teu sugema. Kaayaan kitu teh kasaksian ku para anggota polisi. Malah diawaskeun ti kajauhan bisi aya itu ieu ngan teu buru-buru turun tangan tapi nguji heula kamampuhan Mang Ujer dina ngadalikeun emosi anak buahna. Ulah ribut ya. Lamun orang teu bisa ngadalikeun hawa nafsu, teu bisa nyaloyukeun kana kaayaan,
bakal nambahan tobat karena pamariksaan. Nah akhirnya ngaberatkeun ka Mang Dasma jeung ka si Bujil. Tak lantaran gitu, wayana sing sabar. Ayo ayeuna malah urang mulang we ka tempat bari nungguan beja ngeunaan nasib Mang Dasma jeung si Bujil. Sabab janji polisi mun aya naon-naon rek ngabejaan. Tah gitu. Cek Mang Ujer nerangkeun hasil babadamian jeung pihak anu wajib. Atuh ari geus diterangkeun kitu mah mimiti kahartieun. Terus buyar sarta ninggalkeun kantor polisi. Mang Ujer pada ngajenan sabab anu dipika serab ku sararea. Nyatana iwati Mang Ujer minangka wawakil pamimpinna. Cag urang tuna heula. Urang kocapkeun kaayaan Mang Dasma jeung si Bujil nu aya keneh di jero kamar tahanan. Harita teh ngaharulang duaan bari nyarane kana temok. Darsa jeung baturna misah sapojok ngaharulang teu ngomong. Komo da loba kasieun rumasa salah geus hianat ka Mang Dasma jeung si Bujil. Lila-lila Mang Dasma jadi mikiran diri, nah kumaha nasib manehna nu satuluyna. Ret ka si Bujil, "Jil, kumaha pamanggi maneh ari geus kieu?" "Alhamdulillah asa ngalagaan deui. Harapan kana bebas leuwih gede sabab tadi kadenge ku urang oge yen pihak nu wajib geus mere janji ka Mang Ujer." "Ya benar. Saha teh jeung Mang ari kitu mah. Tapi hanya ka Jil Mang teu kungsi lalu asa ngobrol jeung Mang Ujer. Kumaha nasibna pausahaan tang tu macet. Henteu jalan lantaran urangna kalah kieu ye. Sok sieun pegat langganan we. Hese deui ka hareupna kudu ngabaladah deui meureun. Tapi moga-moga we sing tere bebas lah Mang. Ngaraganjang-ganjang usaha deui." "Oh bener. Tapi keun heula urusan eta. Ayeuna urang nanya ka si Samidi daekeun balaga teu moal." "Ieu urang deukeutan." "Ayo Mang." "Deuh. Tadi teh can paratnya kaburu aya nu nyaur." Mang Dasma jeung si Bujil diuk ngareneng. Sila tutug bangun tumaninah naker. Mang Dasma ngareret ka Darsa sabatur-batur nu ngagunuk di pojok beh ditu. "Samidi ka dieu oi." Cek Mang Dasma bari melong. Gebeg Samidi ngarenyag. Hoream puguh ge adu hareupan jeung Mang Dasma teh bisi mahala. Tapi lamun teu nurut leuwih sieun, bisi amek. Terus cengkat lalaunan. "Aku ring Mang." "Oh. Kira ku geus pikun ka dieu." Samidi ngareret ka Darsa. Nang direret teu ngomong ukur neuteub. Samidi ngesod ngadeuketan ka Mang Dasma. Di barung ratug jajantung. Hatena sumeblak keung. Rageureun sila hareupeun si Bujil jeung Mang Dasma. "Dek, dikumahakeun Jil euy." "Ah, dagorkeun we lah. Uluna kana temok lah." Si Bujil ngaheureyan. Atuh bogo we Samidi teh mani ngarenyag. Beungeutna nepi ka sepa. Urang tanya heula. Mun teu ngajawab nu sajujurna nya kapaksa urang dagorkeun kana temok. Sina enjer uteukna euy. Cek Mang Dasma sarua nyingsieunan ka Samidi. Nya pugu beuki sieuneun. Samidi, jawab ku maneh. Nah bener memitnah ka dewek teh si laing?" Teu rumaos mitnah Mang. Tapi Darma ngajalankeun tugas." "Di saha sia?" "Di dudungan bos nu aya di Bagus Rangin. Dudungan si Darsa, dudungan si Suhawi jeung si Muin. Kuring mah ngandar manganteur." Cek Samidi bari papeta. "Kadenge ku Darsa jeung baturna. Amek dikitukeun teh. Lantaran apa nu jadi bibit buit nama Samidi. Dalamun Samidi teu datang ka dudungan manehna mah moal aya kajadian kitu." "Ngomong naon Samidi? Gak bas ya.
make jeung nuding ka dunungan dewek pan si laing nu ngaluarkeun tales atel teh nya si laing nu mawa dewek ka dieu awas ya. Darsa ngancam ka Sahmidi lantaran Sahmidi teu jujur. Gebeg Sahmidi leuwas red ka Darsa terus tunggul. Ku sakitu ge ku dewek maka harti maneh teh teu bener Sahmidi hayang ditambiling sia deh kaditu teu jujur ka dieu teu jujur sia. Ampun mang nah bener atuh sia ngomong deh. Mang Dasma molotot. Sahmidi kalah ngeluk tungkul nenyok itu teh si bujil amekeun. Padahal mang ngadeuketan ngan sakilat leungeunna nyamer pipi Sahmidi. Hiuk cebet. Ampun je, ampun. Sahmidi nepi ka ngajongkeng nyuuh pipina nyeri mani nyanyautan. Jawab atuh sia jujur. Cek si bujil terus nyarane deui. Ampun je, ampun. Ulah nyiksa ka uing sabab uing teh geus disiksa ku Mang Ujer jeung anak buahna nyeri keneh awak oge. Cek Sahmidi bari cengkat deui lalaunan. Beungeutna sapari Darsa jeung baturna ukur olohok. Cik omongkeun nu bener. Naon nu geus dipigawe ku si laing? Nah bener geus siaran ka dewek. Leres mang, nu malingan beusi tina pagar teh kuring terus diasupkeun ka tempat mamang geus ngabaku sok tengah peuting lain sakali eta teh geus mina ngahaja ngara polisi ngagarada mun beusi kapanggih di tempat mamang ngara mamang ditangkap polisi mun mamang ditangkap polisi usahana bakal bangkrut mun usahana bangkrut dunungan si Darsa bakal maju deui sabab anak buah Mang Ujer bakal ngajual deui barangna ka ditu kitu sanyana mamang nu boga-boga kitu teh Darsa lain kuring. Cek Sahmidi geus pok deui nuding ka Darsa. Nya puguh Darsa teh amek. Jungang tu ngagidi rapsu. Huntu kekerot panon malotot. Teu anta parah deui. Heat. Najong kana walikat Sahmidi. Aduh, sahanu najong lewek. Aduh. Sahmidi malik bari jeung nyeri. Malah muringi sagala rupa ari bereh Darsa ngamadega keneh. Sahmidi amek meureun. Najan nyeri ge terus nangtung. Hiuk ngayunkeun pereupna rek nonyok beungeut Darsa. Tapi Darsa rikat ngagiwar bari najong tur Sahmidi. Ya cakok bro Sahmidi namru. Atuh kokosehan bari aduh-aduhan nyeri ku dua ku tilu. Darsa make mungkir pansia nu boga pokalna pansia nu jadi kokojona nu nampa buruh panggedena ge pansia. Goblok sia ngesek-ngesekeun ka aing puguh sia sia ngagugusur ka aing tapi ka ngagablos kana tahanan bangsat sia setan sia bari molotot amek nenyo Sahmidi teh sabab boga anggapan yen pangna tapi ka ngalaman kitu deh gara-gara Sahmidi. Nah nyalakeun ka dewek pan si laing nu nyanggupan kana parentah bos belegug teh. Cek Sahmidi deui. Mitra kaum dangu tungtungna. Darsa jeung Sahmidi parearea omong. Omongan Sahmidi rada peureus kadengena. Malah Suhawi jeung Muin ge kababawa. Atuh aramekeun duanana ting kuniang hudang ngadeuketan ka Sahmidi. Awas nu teu harideng ngadon bukbak nyiksa Sahmidi. Aya anu najong, anu nyabok nampiling jeung ngajejek. Sahmidi tepi ka gogorentelan bakat ku nyeri muringis aduh-aduhan. Kop rasakeun dah kitu euy ganjaran kanu jahat mah. Sok kadinya jeung pada batur sorangan kadinya sok. Cek Mang Dasma teu nyapih kanu pasea kalah nyeung sirikeun. Keun antep Mang cenah karasaeun keun antep. Cek si bujil bari nyarane kana temok bangun tu manina naker. Lila-lila Sahmidi teh teu kuateun
tapi ka ngacerit bakatku nyeri lantaran disiksa ku tiluan dilalajoan ku Mang Dasma jeung si Bujil. Ampun, 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 cek Samidi bari gegerelengan kadeukeut sarigsig beusi. Sorana bedas kadenge kanu jauh. Nuker tugas piket reuwaseun Torajo datang duaan nyampeurkeun ka kamar tahanan. Barang gok Samidi gogoleran bari marurung. Darsa jeung baturna ting bedega nulak cangkeng kapergo pisan ku polisi. Ayo naon teh? Naon? Cek polisi bangun keheul. Lantaran di jero kamar tahanan kalah kagelut. Ampun Pak, ampun, si Darsa nampilingan ka abdi Pak. Tah si eta najong, si eta nyabok, aduh, si itu nyiduhan Pak, aduh nyeri Pak, aduh. Cek Samidi semongoa jeung sumogoan asa aya keur panangeuhan bebeja ka polisi. Mang Dasma jeung si Bujil maukur nyerenge hewe seuli. Darsa, cicing sia. Lamun sakali-kali deui dipisahkeun di kamar gelap. Awas. Ulah sakali-kali deui. Cek polisi molotot ka Darsa. Mitnah wae Pak. Padahal manehna nu salah. Cek Darsa kalanemalan. Moal ngomong. Lain waktuna ayeuna. Isukan di pameriksaan. Ayeuna mah cicing. Cek polisi bari molotot. Darsa teu ngomong deui tapi kaceceubna ka Samidi kalah beuki banget. Geus kitu polisi teh ting laleos deui ka hareup. Darsa jeung Suhawi katut muhin kakerot amekeun ka Samidi. Odar sia Samidi. Jelema goreng sia, lecik, beleguk, jahat. Cek Darsa bari kekerot. Gek diuk deui di pojok baturna nuturkeun. Ari Samidi muringis esod-esodan misahkeun maneh teu daekeun padeukeut jeung baturna ayeuna mah. Bagus tah. Karasa ku maneh Samidi. Mata ge ulah yana teuy tah kitu akibatna. Sia mah kalakuan kitu teh dikukut wae. Bisi can seubeuh ku dewek rek dicoco matana. Dicokel sia geura sekalian. Cek si Bujil muraleng ka Samidi. Ampun Jil, ampun. Cocok ketang Jil, tuman euy. Cek Darsa ngareret ka si Bujil. Tapi si Bujil teu sukaeun dengklokan ku Darsa. Ngomong naon Darsa? Mata sia yang dicocok deh, yang dicokel ku aing. Ente Jil, ente. Ampun Jil. Mun Samidi dicocok matana ku aing, sia ge kudu dicocok. Sabab sarua dosana jeung si Samidi sia. Aing tapi ka kieu teh gara-gara kalakuan sia. Anu jahat, licik, hianat. Cek si Bujil bari papeta panonna molotot ka Darsa. Atuh Darsa teh teu bisa minge, ngeluk tungkul bari gegebegan sieun nya dicocok panon ku si Bujil. Wah sia. Jelog sia Samidi. Cek Suhawi milu ngomong lantaran bieu Samidi nyebutkeun puas ka Darsa. Jembe sia monyet. Gandeng dulu. Kamari mah memeh aya sia di dieu teh aman. Jembe simpe teu gandeng gawas ayeuna sia. Cek Mang Dasma amekeun. Bab nu opatan teu aya nu wani ngomong. Sieunun ku Mang Dasma. Sajongjongan eueuh anu nyarita. Si Bujil sila tutug bari dangah pikiran ku malayang ka mana meuni. Ruis ras kanu can puguh karuhan. Ras inget ka Nyi Oneh anu mangguk di lemur. Ras inget kana nasibna anu kudu nandangan dikerem di kantor polisi. Mang Dasma geus teu hayang ngomong deui. Ku nenyo kajadian tadi ge asa geus katebus. Nenyo Samidi pada nyiksa ku tiluan nyatana ku baturna keneh. Tapi kabar ngep si Bujil ge bisa nahan diri.
sanyana nafsu mah ngagedur mun digugu mah yang nyiksa ka Sahmidi sasebeuna tapi ukur sakali nampili geus we teu aya pikiran kitu deui. Kaayaan beuki burit di luar geus ieu. Kantor polisi geus sepi sabab nu aya di dinya ngan anu giliran jaga wungkul. Di jalan rame kuno laleumpang jalan-jalan. Aya nu balanja, aya nu ulin jeung sajabana. Brai-brai lampu jalan jeung di toko-toko harurung, sedengkeun langit mimiti kulawu. Lila-lila repoek berang kaganti ku peuting. Lampu mobil ting barasat, lampu tukangna bareureum mani burahay. Kaayaan di kamar tahanan poek. Reungit mimiti paseuli warabeng ting harieng kana ceuli. Geus mimiti kadenge ting gelepok anu nepakan reungit. Sahmidi humaneuar lantaran awakna nyareri asa pasiksa. Nu sejen ge sarua, da masing-masing barogakeun nyeri urut dikepung ku anak buah Mang Ujer teh. Da aya anu ditemprang bincurangna. Yelah sare euy. Ngadoa anggur mah supaya isukan bisa bebas. Ngadoa mah teu kenat-kenat Mang, tapi nah iraha dibebaskeun teh nya yeuh. Da geus sidik urang mah keuna ku fitnah. Tah anu mitnahna geus beunang. Nya ban rek dipariksa heula meureun. Lanan sabar we. Mun geus bebas rek kalemur heula kuring mah ieu Mang yeuh. Ya sakali ieu mah urang bareng we atuh Jil. Mangge geus hayang kalemur. Urang deureuh heulalanan ngarah aya tanaga jeung niiskeun pikir we sakalian. Kitu tah. Heuh bener Mang. Mitra kaum dangu gunam caturna Mang Dasma jeung si Bujil nu geus bosen cicing di jero kamar tahanan. Sedengkeun Sahmidi jeung baturna mah teu laloba omong. Ngaharenen we bari ngarasakeun kanyeri jabaka kara asup ka kamar tahanan ngarumas keneh malah muhin majiga anu nguluhut ingeteun kalemurna inget ka kulawargana. Teu nyangka yen bakal unggah balewatangan. Cag urang tuna heula. Urang nyelang heula nyaritakeun dunungan Darsa anu geus nalah sok disebut bos ku anak buahna. Harita teh pas sore kira wanci tunggang gunung. Bos ngalange diuk sorangan di tepas. Sakapeung kadenge rumahu bangun bingung. Umaneuar kawas anu seunggah. Ret ka kenca, ret ka katuhu ngaulang deui. Geus rada lila, ret kana jam tangan. Terus ngalieu ka kulon panon poe geus rek surup. Tapi bos teu incah balilahan. Cicing we di dinya tapi kaburit. Malah cegeureun teusna aneh. Si Darsa can aya balik peuting tadi di daguan tapi kapeuting teu datang-datang. Di teang isu kamarna kosong jeung aneh. Eueuh nu datang saurang-urang acan. Nah kamarana nya. Cek bos. Manehna ngagerentos tina hatena ngarep-ngarep anak buahna anu diutus pikeun mitnah deui usaha Mang Ujer. Eta bos ngahulang miraga meneng bingung anu teu manghitung-tung. Susah nu taya hinggana. Parat tepi kawanci magrib diuk di dinya. Peutingna geus diuk deui bae nungguan Darsa jeung baturna anu keur diutus teh. Bos canyaun yen Darsa jeung baturna sapeuting dikerem ku Mang Ujer sapara kanca. Peuting kaduana geus pindah ka kantor polisi. Para tepi kawanci sareureuk kolot nungguan tapi tetep can aya datang keneh. Si bos teh ngagerentos deui dina hatena. Geus dua peuting cenah teu datang ka marana barudak teh. Si Sahmidi eueuh ngelol. Si Darsa teu aya datang kumaha ya. Palang siang ieu.
cegerentes nadei geus mimiti curiga goreng hate boga sangkaan nu lain-lain. Di luar jempling langit poek mani merdong sakapeung kadenge sora motor ti kajauhan. Jiap jempe deui kolonang-kolonang sadaloceng di garduhrona. Bos teu geunah cicing bus ka jero imah, panto di kuncian, terus kebat ka kamarna. Rek sare maksudna mah. Tapi panon hese dipeureumkeunana. Aya bisa peureum carepel peurih atuh kucap kiceup we bari neuteub langit, tapi pikiran kumalayang ka mana meni. Sare-sare geus ngagayuh ka subuh, geus kadenge aya hayam jago nu kongkorongok. Bos ngagebrak sorangan, kasilir ku angin janari nu maloncor tina liang angin. Brai berang, di wetan geus moncorong panumpoe, di jalan geus rame deui kendaraan pasuliwer. Kota Bandung geus nyaring, jelema nu lalar liwat balawiri, beca jeung motor pabeulit. Tapi bos mah can hudang, lantaran peuting teu daek sare, ayeuna kalepasan. Pukul 8 berang teh can lilir-lilir. Katama-tama di imah jempling eueuh sasaha. Sabab kulawargana keur nyabak ka luar kota. Pagawena anu sok maturan geus 2 peuting teu balik, puguh we tibra eueuh anu ngaganggu. Kirawanci pecat sawed ka karalilir. Kunihang hudang terus ngalantung ka tepas. Can kacai-cai acan buuk karusut panon beureum. Awak asarari gedea. Da teu puguh rasa. Walayong ka teras gebeg ngarenya greuwas. Panonna melong ka jalan lantaran geus nyampak jeep polisi. Supirna teu turun. Bos samar pola karek nenyuk itu ge geus tegue. Yen aya nu teu beres. Ras ingat ke anak buahna nu geus 2 poe teu balik atuh beuki curiga we bos teh. Cilaga wawa aya. Teu kebat ngomongna bos ka imah deui di barung ratug jajantung. Brug banto ditutupkeun di tukangan malah mah. Kawas ngahaja ngahalangan bisi aya anu nyurungkeun. Bos bingung sama rampah, hatena pating sareblak. Maklum nu boga dosa estuning usik saliring lumadi. Nenyo polisi rarisi mangi hansip, mata krungsing pikir. Mendak tentara mata kreuwas loba kasieun jeung kahariwang. Da hate mah teu beunang dibebenyokeun. Ngaku yen dirina teh salah. Wah, gaya gimana ya? Aing kudu kabur. Pasti barudak kadewa ka ku polisi. Wayangan jaya balik ke Cilaka. Cilaka gede ya. Cek hate bos bari terus ngonci panto. Da sieun aya nu asup. Bus ka kamar maksudna rek dangdan. Sabab boga tujuan rek kabur, sieun dibawa ku polisi. Tapi karek geraga mangkana lomari wadah pakaian. Kadenge aya anu keketrok kana panto hareup bari pupuntenan sopanaker kadenge nama kawas mah biasa. Wah, Cilaka ya. Cek bos kalah gembeur ngadenge nu ngetrokan panto teh. Lain dijawab kalah ngahulang gugup. Punten. Kadenge deui nu pupuntenan. Bos kalah kabeuki reuwas leuwih bingung batan tadi. Pikiran jadi rungsing, teu bisa tenang. Tina gede karumasaan yen dirina boga dosa. Gede kahariwang kacurigaan, nu akhirna teu bisa
mikir kalayan tenang. Kala gajleng ka tengah imah kebat lumpat kalawang pawon nu tujuanana rek lolos di jalan tukang. Barang berai muka panto geus ngabedega. Polisi saurang, "Jangan lali. Lebih baik menyerah. Rumah ini sudah dikepung." Cek polisi nu ngabedega hareupeun lawang. Teu nyentak teu mungkin anu ambek. Tapi terakna ka bos mata leuleus lungse taya tangan pangawasa. Bos leuleus tuurna boro-boro bisa lumpat beungeut nage sepa. Horeng si mana horeng. Eta imah teh geus dikepung. Kita tadi kene. Ngalawang geus dijaga. Lantaran geus jelas bos teh kabaud kana kajahatan nu dijalankeun ku Darsa sabatur-batur. Poe eta polisi perlu nangkep bos pikeun dipenta kateranganana. Nya harita patugas ti kapolisian teh ngan sakuriwel ngabangkol leungeun bos. Gitu pikeun dipenta kateranganana. Geus kitu dibawa ka hareup. Di hareup nyampak polisi duaan. Nu saurang komandana ngabijilkeun kertas salamar ditemongkeun ka bos. "Saya diperintah menangkap Anda. Ini isi surat perintahnya." Bari didekeutkeun kana beungeut bos nu olohok. Tapi bos teu bisa ngomong. Beungeutna kalah ka geus sepa teu ngalawan da rumasa boga dosa. Teu hese teu kungsi capek bos teh geus katangkep sarta terus ditaekeun kana jeep. Dius dibawa ka kantor polisi rek dipariksa. Diakurkeun jeung laporan ti Darsa Katut Sahmidi. Salila di perjalanan teh bos ngeluk tungkul. Hatena sedih teu nyana poe eta bakal nandangan tatali dibawa ke kantor polisi. Sedih jeung nalangsa sarta aya rasa kaduhung. Kayak kieu mah lain untung galaga buntung aing ya. Wah. Cek garentes hatena bari ngeluk tungkul teu wani dangah ayeuna mah. Digireunana ngajajar polisi anu ditugaskeun mapagkeun manehna. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi. Reg jeep teh eureun polisi tarurun bos dituyun kuduaan. Jeleng ka jalan terus digiringkeun ka kantor. Blus ka hijau hangan langsung sinadiuk dina kursi. Komandan nu ditugaskeun nangkep bos lapor ka atasanana netelakeun yen jalma nu dituduh jadi uteu kajahatan nu dijalankeun ku Darsa geus beunang. Sageus seren sumeren eta patugas teh kaluar tuluy reureuh. Satuluyna bos dipariksa ku patugas sejen. Dicatet identitasna sarta ditanya rupa-rupa nu aya hubunganana jeung kasus nu diuruskeun. Pamungkasna polisi nanya ka bos, "Di mana kulawar kaga anjeunna?" "Nu nyunya bakada asik ba ngalongok agina." "Coba minta alamat nu jelas anu bisa dituju ku pos." Kanggo naon Pak?" "Maksudnya muncul kange naon gitu dah." "Gitu." "Keluarga anjeun perlu nyaho yen anjeun ditahan di dieu. Eta teh salah saji tata tertib anu kudu dijalankeun. Polisi wajib ngabejaan ka kulawargana mun aya salah saurang anu ditahan." Bos teu ngabantah najan bari jeung berat ge kapaksa ngabejakeun alamat pamajikanana. Ngan dina sawangan geus kacipta. Mana temen ngajenghokna mun geus nyahoeun mah. Isuk pageto ge moal burung norojol besuk. Sanggeus rengse pamariksaan bos diasupkeun heula
ka kamar tahanan barang blus loba batur nu taya lian Iwati Sahmidi jeung baladna Mang Dasma jeung si Bujil atunya puguh si bos yang ajenghok barang bus oge terus mureleng ka Sahmidi terus ka Darsa anu duanana walohok nenyokeun dununganana datang kadinya Mang Dasma jeung si Bujil mah teu pati malire lantaran can pati wawuheun ukur melong tanpa tujuan ukur hayang hafal kana rupa tapi Darsa jeung Sahmidi mah reuwaseun Darsa geuning marahnya di dieu kunaon ieu teh pokna nanya ka Darsa terus retret ka baturna nu ting polohok teu ngomong mohon kan abdi tos 2 wangi ditahan sawangi ditahan musuh sawangi di dieu mun kitu carana mah moal saleh tang tu anu ngalaporkeun aing ge maneh Darsa bener teu jawab sia bos ngamek sababku sakitu ge geus bisa neguh pasti pangna manehna nepi ka dibawa ku polisi oge anak buahna nu budal Rusia daya jalan sejen kan kajabi ti ngabudalkeun sadaya Rusia margi abdi mah ngandar mengajarankeun tugas alim ari kudu nandangan hukuman sesoranganan mah kitu kan abang nyoba jalan sia deuleu mun tapi abdi nu ripuna juragan anu senangna macam naon mun di Rusia geus heula ha aing ge boga rasa rumah sia bila gua kandep ka maneh teu percaya abdi mah gan cek Darsa jiga rek ngalawan kadudunganana atuh dudunganana ge jadi amek ngagidir nafsu bang sia dia berani percaya anak itu mah aing nya digubuskeun ku sia ulah ada di sia Sirintil bos teh nyampeurkeun ka Darsa leungeunna geus siaga rek nampiling jeung Darsa nangtung hiuk lep ngalokplos panampiling bos teh milepas seak deui narajang lep deui Darsa ngelok ka 3 kalina leungeun bos ditewak ku Darsa tuluy diparilitkeun satakar tanaga ampun Darsa ampun si bos ampun-ampunan tapi Darsa kalah kekerot nahan amarah sidik aya nama si hayang geuna sorangan sia teh anak buah dikusuruk-kusuruk sia nu senang-senang bangsat sia cek Darsa tuluy ngajongklokeun bos waloyong ka pojok nyampak Suhawi dianda parah deui hiuk jako dipapag ku peureup jengkang bro bos teh nambru dialung boyongkeun ku urut anak buah bos humargung aduh-aduhan jekuk muin najong cebet Suhawi nampiling malah Sahmidi oge pipilueun deui itung-itung males kanyeri dumeh manehna pada nyiksa ku tiluan sia ini ya sia aja ya kurang nyiksa ka aing abang sia nu mawa sisaeun teh ha di dieu mah eueuh dunungan eueuh babaturan buktina eueuh puntanganan kalah nyiksa ka kuring tah teh nyoh beungeut dewek garuneuk baras disiksa ku si Darsa jeung baturna ayeuna anjeun kudu disiksa ku aing temal Sahmidi sewuk ngayunkeun peureupna rek nonyok beungeut si Obos tapi si Obos bisa keneh ngalawan sakilat leungeun Sahmidi ditewak dicentok ka tukang kalonyong Sahmidi kana temok blok duadam leungeunna nahan mun teu mah bibirna nyunghid gilek Sahmidi malik bari kekerot tapi bos geus masang kuda-kuda rek narajang Darsa jeung nu sejen kaprok ngahayo-hayo ngajang ngadukeun Sahmidi jeung si Obos yo bos saudaraan si Sahmidi bos cek moin daek ngomong ayeuna mah Suhawi jeung Darsa keprok gue bos teh beuki amek Sahmidi nya kitu keneh deui tapi memeh dergelut Mang Dasma jeung si Bujil teu ngantep sabab mun kajadian gelut di dinya bisi kabeh kabarerang disalahkeun ku polisi
Jung Mang Dasma nangtung. Weh, siapa nu gerak? Ku dewek ditampiling sia, cacing. Dan kabeh meureun euy. Dagorkeun kana tembok Mang. Cek si Bujil. Atuh murungkut Sahmidi teh. Panona melete teu wani ngalawan tapi bos mah kalabun celik. Asa diunghak ku Mang Dasma jeung si Bujil. Anu cek sareretan mah nili kana pakaianana sahanapeun bos. Asa teu pantes ngalunyak. Ya juga. Pokna bari molotot. Cager. Pohara Indra. Hanya ka kepejeng nenglong. Dugi ka dieu heula ah. Hapunten samuday kalepatan insyaallah enjing teu pangdangu deui. Atur nuhun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.